Man qobaka 38 nyarioskeun nyalametkeun hiji muridna tina siksaan munkar wa nakir. Aya hiji jalma kacida bodona kana agama tapi kacida mahabbahna ka Said Abdul Qadir. Barang eta jalma maot dikubur disual ku malaikat munkar wa nakir. Saur malaikat saha pangeran maneh? Saha nabi maneh? Naon agama maneh? Jawabna dua ka henteu terang. Da katerangan abdi mah guru abdi bae Said Abdul Qadir. Kumargi eta jalma ngambat ka Said Abdul Qadir, malaikat munkar wa nakir bingung, teras unjukan ka Gusti Allah. Saurna Gusti langkung uninga kana jawaban hiji abdi si anu kumargi eta sadaya-daya kumaha kersa Gusti. Dauhan Gusti Allah siksa sakumaha mistina. Barang eta jalma rek disiksa sumping Said Abdul Qadir sareng ngadawuh kieu. Hei malaikat munkar wa nakir, eta jalma ulah disiksa kulantaran eta jalma bodo kana agama. Eueuh pisan kanyahona. Kanyahona teh ngan ka kaula ayeuna kaula anu bakal bangjawabkeun. Kaula anu nyaho kana pertanyaan anjeun. Rek nanya masalah naon. Malaikat munkar wa nakir beuki bingung teras unjukan deui ka Gusti Allah. Saurna Gusti langkung uninga kana kaayaan abdi Gusti anu tea. Dauhan Gusti Allah siksa sakumaha perluna. Tidinya tas malaikat nyarandak gada barang eta jalma rek ditinggang ku malaikat. Gadana direbut ku Said Abdul Qadir. Bari ngadawuh kieu nyalingkir sabab kamahabbahan dina batin kaula henteu aya keur nyarwakeun. Lamun ieu jalma keukeuh rek disiksa tangtu surga jeung neraka diduruk ku kaula. Hartosna di neraka moal ripuh di surga moal senang. Tidinya sumping dawuhan, hei munkar wa nakir, aing geus ngahampura ka eta jalma karena arah-arah kakasih aing Abdul Qadir. Keun eta jalma entong disiksa.